Ini pulang-pulang sorangan itu meniwu batur. Beten yang kan terbal itu sebenarnya jelema. Anjing. Goblok deh. Aduh anjing paku goblok deh. Anjing paku deh. Palaur Salira ayana di mana akang aya Pak Nyoh ieu Jang. Terus di mana? Ari anjeun beti bubuligi ratu ka tengah sawah kieu. Rek naon rek piluan ngabon. mohon Pak Nyoh abi teh tos nganggulan kenteng tadi teh manawi gaduh rokok teu aya nu nganteran ieu aduh pamajikan duka ka mana cing nyaling heula sabatang mah aya Jang boro-boro. Bapak oge ieu. Daudud. Lieur mikiran terong tingali tepi ka tutung Jang. Tingali. Lieur. Ku zaman ayeuna mah halodona tarik Jang euy. aduh Pak abi teh hoyong ngarokok manawi teh aya abi ka dieu teh aya bapak naha atuh bet melak terong cuaca halodo sok salah wae bapak mah aduh itu saha Pak Duka Jang. Duka murang kali saha itu mah. Tiap dinten ge aya wae di ditu di saung. Duka keur naon sugana atuh kopali ditu aya rokok jeung cai mah. Sugan Jang. Bapak engke mun aya di ditu urang ka ditu urang tinggal barengan. Pak urang kamulang kali itu ya Ayo Jang. kami biasana mah siga nuju galau itu teh Uriat page kahayang keke ngalamun teu parugu nyungkuran dana aduh Jang ayo Jang nyalira di dieu Mang teu ninggal ya abi nyalira. Aduh. Ai teu tinggal emang sareng saha da abi di dieu nyalira. Aduh, ieu mah. manawi teh sareng Pangeran Cuplis ai baoda kamarana Jang aduh Abi arang mang barudak abi nyalira mah. aduh Jang saya rokona mah Nya atuh. rokok naon Iya, rokok gemoy. mantap gitu si Ojang Dua batang deui aduh. lain ieu kuat tos gagah kieu nya jadi setelan ieu mah setelan apel ieu mah Setan apa namanya ieu? Amang di sawah. nya aduh bios nyaling heula rokok Jang Ngeling. iya kieu 300 Cita aya deui Biasa sok lah. Biasa sareng Tenan, naon? sareng ieu. Apa ngarokok mang? siap jatuh ini merokok tuh Pak Siap Jang. Aya ku kieu rokok pat ngaranna gemoy. Mangga. rupa-rupanya aduh Emang si marana ieu. Itu terus ninggal terong ieu dari ngalewat dan abi ke di kebon dan ninggal ieu terong ngerek panen terongna tutung aduh Ana di kumaha bisa tutung gitu atuh. nya halodo pada cuaca tidak mendukung kemarau. Tapi payunnya ibadah ngampian gogok nya itu si bapak nyusulan kata nyampian. ohnya tuh Nah rokok ke Nuhun. kemang ya baik cenah kopi dicanak. ya nuhun ya nuhun kebenaran ieu aya rokok Mang ayo Mang, payunnya. Siap, ya siap. nuhun atuh Siap, nuhun siap, ayo. aduh abah aduh sok jadi Boro-boro Jang lah abah ge teu udud. Nah abah sok lanjut Bang abi bade atuh Mang atuh